Bismillahirrahmanirrahim. Yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minin. Kangjeng Nabi teh ngimankeun ka Allah, lamun ngimankeun ka Allah, percaya ka Allah, berarti sieun ka Allah. Lamun sieun ka Allah, nurut ka Allah, kumaha cak Allah. Kita mantak dijelaskan Kangjeng Nabi teh yu'minu billah, ngibankeun ka Allah, percaya ka Allah 100%. Anak percaya ka Allah, timbul sieun ka Allah. Sieun kumaha cak Allah bae, nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti Allah. Pokona mah geus siap diatur kajen ku kumaha ge ku Gusti Allah. Mantak berangkat Kangjeng Nabi dakwah, ucap kumaha cek Allah, pagawean kumaha cek Allah, tingkah kumaha cek Allah. Nu kaluar ti perintah Allah, yu'minu billah, nu kaluar ti perintah Allah, sieun ka Allah. Mantak layan tiku anil hawa, in huwa illa wahyu yuha. Oh, tinggal urang kuari nurutan Kangjeng Nabi kumaha cak Allah. Tah endek datang ka kumaha cak Allah teh eta teh make proses. Proses teh lain sakadar proses-prosesan. Henteu bisa asal-asalan urang deuk kumaha cak Allah teh. Hiji kudu nyaho heula hukum-hukum anu ku urang deuk dilaksanakeun. Dua, kudu siap mental diri urang ngalaksanakeun hukum. Tilu, kudu boga jelema anu ngarti kana aturan-aturan hukum nu bakal dipigawe ku urang, anu nuduhkeun ka urang guru mursyid. Karak urang kumaha cek Allah. Urang makan kuari teh kumaha cek nafsu urang. Ngaji kumaha cek nafsu, lain kumaha cek Allah. Salat kumaha cek nafsu, lain kumaha cek Allah. Puasa kumaha cek nafsu, lain kumaha cek Allah. Jauh gerak encan pati kaharti cenah kiai. Kumaha sih maksudna? Otakna deet siapa? Otakna deet. Ya, hayang nyaho antara nafsu jeung perintah Allah. Ye, setik bae. Urang kudang ti penting salat usolli sunnatan liqadha'il hajat. Doa. Gusti salat hajat abdi teh Gusti maha uningan. Gusti abdi teh dagang. Ieu teh dagang karung teh ayeuna teh ngajejes. Karung teh laku-laku nu mawa eueuh Gusti. Sanajan biayaan eueuh ge diri sorangan tetep Gusti. Hayang aya laku mah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Tah eta salat hajatna nafsu. Nah mulai tahu kos gitu iya tak nafsu tak mulai lain keluar ti nafsu tak nafsu tak mulai itu. Nah kuari kiai datang menurut calon lurah, Waalaikumsalam, doa anak kiai tapi mah yang khusus kiai, kula mah yang khusus supaya menang. Calon aya sabaraha? Calon aya 5 kiai. Sasa anu. Dia kula nomor sekian. Oh, terus nah, ieu mah hampura bae kiai nya. Ieu mah jeung pertama ieu kula mere ieu 30 juta ka kiai. Pokona khususkeun. Oh insyaallah guys, mulai ta kiai. Set hutang hudang ti penting jeung ngawirid melalui wiridan khususon. Nah, langsung doa khususon teh kiai tak kos kitu tak kiai
salatna kemudian atuh ayeuna wiridna doana eta adalah hawa nafsu diganjar teh cedek kieu ulah nyaritakeun ganjar asal hawa nafsu geus henteu cenah kieu menden teh sia ngomong deui dinanya deui teh hawa nafsu ngerti hawa nafsu tak mulai teh wari usum pilpres urang kumpul babarengan zikir bersama nu ngadorong zikir teh naon ieu teh ieu supaya jelas hawa nafsu teh kos kitu supaya nyaho henteu cenah kalau mah nafsu ge endek we atuh aing ge nyaho ieu anu ngadorong jeung nu ngadongkrak kana hadir di dirinya jeung zikir dirinya naon nafsu tah kos kitu tah ayo kita bakal digajar ulah jaritakeun ganjaran nu ngagajar mah Allah ngan asal timbul ti nafsu seuneu sakitu cenah nu dibacana la ilaha illallah ulah la ilaha illallah Quran ku sia baca ku nafsu mah jahanam sia ye cenah kiai kos kitu mah aing mah kos kitu bae kitu-kitu geus tidak lempeng tuh kan ge enteu je sia segala je segala naon tah ieu mah supaya nyaho eta teh nafsu nu ngadorong kana berangkatna urang teh naon tah ai kitu mah cenah ulah atuh kumpulan saha anu ngaulahkeun eta jadi dalam rangka pilpres atuh mangga bae ngan niatna karena Allah anu ngadongkrak berangkat urang kumpul ngaji zikir ulah aya selain daripada lillahi ta'ala ayo eta cenah kumpulna dirinya kiai mimpin di panggung teh eta teh karena Allah apa lain tanyakeun ka kiai karena Allah apa lain ulah ka aing padpun sia jido Kanjeng Nabi mayuminu billah imankeun ka Allah anu ngimankeun ka Allah teh percaya 100% aturan Allah tu sieun ka Allah rarasan teh besi salah ka Gusti Allah ja Allah teh ngadengekeun rarasan teh besi salah ka Allah teh lantaran Allah ningalikeun lantaran asa didengekeun dikanyahokeun ku Gusti Allah sieun salah ku sieun ka Gusti Allah jelema nu geus boga rasa asa didengekeun boga rasa asa dikanyahokeun boga rasa asa ditinggalikeun jelema sieun ka Allah bakal lempeng jelema anu motif nu ngadorongna nafsu asa teh dideuleukeun ku Gusti Allah da Allah mah teu kadeuleu asa teh didengekeun ya Allah mah gaib asa henteu dikanyahokeun ya Allah na teu aya sote kahijab urang teh ku nafsu tadi nu ngadorong teh pamerena nu ngadorong teh pangalemna nu ngadorong teh pangagungna nu ngadorong teh menarkeunana eta lah nafsu moal cenah kiai eta mah ki fudoli mah panyanama deudeuh ayo yu'minu billah mata dijelaskeun deh Kanjeng Nabi teh huwa uzunu khairil lakum yu'minu billah sok terapkeun di diri urang nu ngadorong salat penting teh naon nu ngadorong maca sholawat teh naon muatan-muatanana ulah aya salianti lillahi ta'ala komo geus kolot mah lempeng-lempengkeun sebagai
ulah aya dorongan-dorongan masa geus kolot masih keneh ngawirid di sekolah Yusuf. Nah naonan geus kolot masih keneh qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu 11 kawkaban syamsa wal qamara li sajid. Kunaon ngawirid kos kitu. Teu beres. Geus kolot mah geus kumaha ayana bae nemah malah mah balik deui ka kuburan belah mana ya aing dikubur. Geus kolot mah kitu kuduran. Ye lain ngubur haju handapeun bujal nanaonna. Mikiran ngubur awak, ulah ngubur nu eta. Masya Allah. Yu'minu billah. Ngimankeun kanjeng Nabi teh ka Allah, ada ngimankeun sieun, ana sieun. Nyangahkeun sadaya-daya kumaha ceuk Allah. Tah, lamun urang geus bisa lillahi taala di alam geus ku Gusti Allah. Lamun urang geus di alam ku Gusti Allah, Allah nginstruksikeun malaikat Jibril bejakeun ka seluruh malaikat aing cinta kitu ka hamba aing nu ngaran eta. Malaikat Jibril langsung mere berita wahai seluruh malaikat Allah mencintai hambana tuh ngaran si anu di anu dengan sendirinya malaikat nonton kabeh di langit blek ketika malaikat nonton kabeh jelema raresepeun tidak terkecuali kolot budak aki-aki nini-nini jawara kabeh sebab tontonan malaikat. Nah, ketika orang itu bisa lillahi ta'ala, maka muatan-muatan berangkat ke panggung. Iya, anu ngadongkrak nate pamerekna, nu ngadongkrak nate keagunganana, pangalemna jeung sajabana. Allah. Nyarita ka malaikat Jibril, nu kamari aing resep teh kuari tarasap. Bejakeun ka seluruh malaikat. Malaikat, ohoi malaikat Allah benduan ka Kiai Pendi. Langsung mambul jelema. Geus ditanya ge teh ku Kiai, ku kaji ku Kiai Haji Pendi ditanya. Geus di mana, Bang? Punya tanya sudah. Anu lah geus mambul. Sinarna dicabut. Sebab naon? Atuh lillah yu'minu billah. Eta teh akan kudu proses berarti aya naon di diri urang? Aya nafsu. Nah, nafsu ieu anu ku urang kudu diopena. Kudu diperangan. Lamun urang teu merangan nafsu, atuh ilmu teh makin mamawa teu beres ka urang. Ieu perang jeung nafsu ieu hese ge perang jeung nafsu. Ya. Imam Jalaluddin Rumi ngagambarkeun ika jelema ibadah ka Gusti Allah berangkat ka leuweung. Teu kudu ka leuweung sabenerna mah deuk ibadah ka Gusti Allah teh ja Allah malain di leuweung ka gunung. Teu kudu ka gunung ja Allah malain di gunung. Allah mah di mana urang aya di mana urang cicing aya di mana bae Allah mah aya. Mukhalafal lil hawadits ngadengekeun uningaeun ningalikeun teu kudu ka leuweung-leuweung. Di lembur urang, di kota, di kampung, di masjid, di musola, di kamar, sarua ibadah mah. Cuman eta gangguanana. Urang keur ngeunah-ngeunah salat duha mulai babaturan urang. Assalamualaikum. Kakara ge 2 rakaat. Aduh, ya aing Assalamualaikum. Ai teh disamperkeun pan ieu teh bisnis. Ai disamperkeun ieu keur duha aing ieu. Berat mana ya? Bisnis Allah, bisnis Allah, bisnis Allah. Allah nyelib bisnis. Oh, bisnis lah pan boon. Iya makhluk tak kos gitu dah. Nah, kurang tenang-tenang di imah maye. Duha be duha. Allahu Akbar.
karak ge menang 2 rakaat pamajikan ka haji balanja ka haji geran sangat duhana bau sok jasa karak ngaji 2 minggu bege ka Cilokus duha sing jelengeng teh ceuli sial eta gangguan carana teh gangguan eta kosit ji tuh satu Allahu Akbar karak 2 rakaat anak nu masih kena leng-leng teh datang ka sajadah ngisi deres teu ngepet mah bele-belepet pan urang serba salah eta coba si aja geus beres urang gegeraan bae salat teh urang kan mah ieu dah mana ieu budak bebelepet pisangan habek jeuh eta mana teh surti kan aya nu hebat cek mana siap kunaon ka kamar cek mana teh gede deres tah boga pamajikan kos kitu mah deres keneh ieu mah lain sakalian ku kakak bae cenah tah pisangan goblok lek kumaha aja aing nyahong sia karar itu loh cenah meureun kiai tah aing mah sia aing ngagambarkeun sia ieu mah masyaallah tah ieu makhluk kos kitu tah ngilih baeng lah pokona mah geus sanajan henteu kaleuweung kamar boga kamar khusus duha Allah HP dibawa masa aing ngilih HP dibawa karak menang sarakat tang ting aduh deuk ibadah bawa HP blon aduh yang gegeraan bae aduh tadi nama tenang salatna rakaat awal masyamsi wa duhaha wal qamari idza tal barang aya HP tarapat kada wadawali sejama cak Gusti Allah nanaonan sia tolol ibadah teh tadi ka aing kuari ka HP jadi biluk kitu likum iya oh iya oh iya benar siap ya kuari ya oke guys boro-boro 8 rakaat 2 rakaat ge kaganggu ieu makhluk geus bisnis geus pamajikan geus anak geus segala rupa teu tenang ye halo supaya tentrem uzlah ngarana geus aya nu bisa mah di imah bae ge masalah gangguan pamajikan tilok ngaganggu anak kitu keneh batur teu aya hubungan jeung urang teh kudu kaleuweung di imah bae salat eueuh gangguan malah batur nu diganggu ku urang dibalik batur teu ganggu ka urang ngaganggu batur tah kaleuweung tah cek Imam Jalaluddin Rumi ketika urang kaleuweung horeng di leuweung teh aya singa horeng aya macan kumbang horeng aya serigala urang datang ka leuweung mulai 3 hewan deuk menerkam urang kabeh deuk ngajadikeun santapan kan ka urang nah singa siap galegleg macan siap galegleg serigala kitu keneh neuleug ka tukang ieu paeh cek geus geus datang ka dieu meureun riwayat hirup aing deuk lompat ka gunung parantina serigala mah deuk leuweung ka seluruh tangkal kayu gampang deuk kaluncat ka mana nagaranyana geus iwal ti pasrah ka nu bogana tah jelema mah asal geus kritis karak pasrah ka Gusti Allah karak pasrah sok geura jelema anu tadina sehat walafiat dibere gering para jasa tasbih di sisi katuh aya di sisi kancaya mulai Allah nah anu dagangna maju bisnis komo ke luar negeri dalam negeri dan lain sebagainya pokoknya poho ka Gusti Allah buah hancur usahana
modal ampaleh hutang sebelit hulu Jumat lagi jam 7 geus ka masjid ge kabehan masyarakat kaget teh Haji ieu mesti heula lah gawe cek cenah mending ibadah ka Gusti Allah horenganan mah imahna ge disegel adaptasinya jeung masjid imah disegel mulai sholawat dibaca zikir dibaca wah kritis seperti itu ditolak ku awewe bae ge atuh tasbih muter eta kritis karena eta masyaallah ditolak ku awewe ya Allah tasbih jadi sasaran eta lah saat kritis jelema teh ya nah ponggok ieu teh jelema diudang segala macan singa pasrah ka Gusti Allah dengan pasrah ka Gusti Allah nol ya Allah ya Rabb abdi teh hamba Gusti macan hamba Gusti nyanggakeun sadaya-daya nu bisa gerak iwati digerakkeun ku Gusti nu bisa lempang iwati dilempangkeun ku Gusti nu bisa calangap iwati dicalangapkeun ka Gusti pamun tayangan kadua hiji bae ka Gusti nyanggakeun sadaya nol lain nol letik-letik hiji bae Allah macan datang ka nyana nangis peureum bae abdi mah meureun Gusti ieu teh kuburan abdi mah di 3 beuteung macan singa serigala nyanggakeun sadaya-daya meureun peureum macan kadinya ngan ngambuan dong boro-boro macan sih berit lagi akarat berit waduh udah keseragang jantung cekel habak atuh ya Allah berit ge kan ngadenge berit eta emang teu ngadengekeun ka omongan urang tuh ngadenge nah kiai keur ngabahas macan cekna keluar aing coba ye ngagibeg jantung meraung murag Allah kan nah disanggakeun ka Gusti Allah macan ngan ngambean doang serigala ngambean doang singa gitu kene tidak nol ke Allah pasrah ke Allah nu ngagerakeun macan singa serigala Allah nu nyalangapkeun Allah ku Allah ditakulah atuh kitu jasiatana ka aing cak Allah teu mun tayang ka sasa yan ulah kaget lamun buyut Mansur mah maung jadi kendaraan ulah kaget lamun Imam Maghribi nu kurang dizarahan mau jadi kendaraan ulah karaget pasrah ka Gusti Allah terus berangkat kabeh berangkat nyana beunta alhamdulillah aya naon cek nyana ieu kot aing teu digegel salamet horeng pasrah ka Gusti Allah nol ka Gusti Allah Masya Allah eta nol pasrah ka Gusti Allah teh salamet wali Allah nu mantak saralamet pasrah nol ka Gusti Allah eta teh gambaran singa macan serigala gambaran nafsu gitulah Imam Jalaluddin Rumi kumaha gambaran nafsu ketika orang deka Allah anggap tempat eta adalah leuwih dina arti loba gangguan urang deka Allah teh bisa tukangen urang teh gambaranana aya singa aya macan kumbang aya serigala artinya singa adalah raja serakah nafsu urang serakah
Gambaran macan kumbang adalah mencintai kepemimpinan, hayang jadi kepala baik. Bagus teu bagus tetep hayang jadi imam bae tak kiai. Mun diondang kudu mimpin tahlil bae. Mun naon kununa nya nama dijadikeun imam bae. Mun teu jadi imam teu jadi. Ieu. Eta kos kitu. Eta karana macan kumbang. Serigala, hiris teh mak-mak. Loba teu seubeuh-seubeuh hiris. Urang deka Allah teh dikejar-kejar ku nu tilu tadi. Mampukah urang? Bisatah urang mengantisipasi nu tilu eta? Gambaranana nafsu tadi teh macan, gambaranana adalah gambaranana serigala. Digambarkeun kitu teh ya. Teu saeutik kiai talar Quran, kiai talar Jabul Jawame, kiai talar Bukhari katerekam ku singa. Henteu saeutik jelema citu ilmu alatna, citu ilmu usul fikihna, geus puguh fikih mah. Beak dilalab ku serigala. Henteu saeutik jelema anu pandai-pandai ilmuna, geus puguh ilmu-ilmu agama, filsafat jeung sajabana. Beak ku macan kumbang. Nah, poho kana yu'minu billah. Kangjeng Nabi teh ngimankeun ka Gusti Allah. Geus ana iman teh sieun ka Gusti Allah ana sieun, boga rasa didengekeun, boga rasa ditinggalikeun, boga rasa dikanyahokeun. Sieun besi salah, sieun besi salah, sieun besi salah, ana sieun besi salah. Nyanggakeun aturanna ti Gusti Allah, ulah aturan sorangan ngaranna hawa nafsu. Iyalah nu kudu diopenan ku urang di diri urang teh nafsu. Urang mah diondang ngariung, bae diondang ceramah. Barang datang ka ditu jelema ngan aya 20. Baju bebeja bae. Situasinya ieu kos kieu nya ngajinya, kanu ngondang teh lain mah kula asal datang bae nya. Heuh nya ka hiji nama tuh emang deuk aja hujan, besi kaburu kahujanan. Lah teu mah geus asal datang bae, ja kitu-kitu keneh ngaji. Ya panjang sakitu, pendek sakitu lah teu. Atuh ngadoa bae, cek nu boga ngadoa balik. Eta ku sebab jelema saeutikan bae kurang tertarik. Boh, ketika jelema lobaan karak, amprekan disuratan ge tita eureun. Ku bae baju kana. Panggung-panggung nu aing imah boti imah aja panggung. Hawa nafsu mah seperti salat duha ge aya jelema mah teu puguh rakaat. Allah ngaji di sabaraha rakaat teu main rakaat. Satungtung jelema deuleukeun aing mah terus bae. Hawa nafsu kadeuleuna ibadah padahal maksiat. Kadeuleuna ngaji padahal maksiat. Kadeuleuna maca Quran padahal maksiat, kadeuleuna zikir padahal maksiat. Gusti nafsu ngalojokeun urang, diterkam ku serigala, terekam ku macan kumbang, terekam ku singa. Mun urang kurang pandai-pandaina seperti eta. Masya Allah gambaranana seperti eta horenganan. Nah, eta jelema nu tadi teh ya dileuweung salamet. Alhamdulillah masya Allah. Nol ka Gusti Allah kuari timbul berarti aing hebat. Aya boga perasaan aing hebat ai kos kitu batu mau geus teu daekeun teu kebal mau datang deui. Wah. Jeung pan datang deui. Wah. Henteu bisa menghindar du kuari mah. Caplok blek jadi santapan. Eta hebat Imam Jalaluddin Rumi ngagambarkeun jelema nol ka Allah mun tayang ka Allah salamet kabeh ge kumaha cak Allah tapi lamun boga rasa aing hebat nafsu berarti kan datang deui macan. Nah lamun urang dibere ilmu kemudian ilmu teh asa nu aing
asa nu aing pinter, asa nu aing hebat, asa nu aing hawa nafsu eta teh keur dileg-leg ku bacan sebenarnya aing gagah kagagahan teh nu aing poho ka Gusti Allah na eta teh keur diterkam ku serigala aing teh sugih lu galeuyan ti aing sugih teh poho ka Allah eta teh horeng keur aya dina macan kumbang sangat udah baik Gusti Allah. Gusti ku batur disebut pinter teh wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Naon hartina atuh ilmu? Abdi mah ieu teh ngan sakadar ngarasa syukur we ka Gusti nitipkeun ilmu kitu ge beusi salah nyampekeunana beusi salah meraktekeunana bimbing Gusti abdi. Henteu ngaku-ngaku abdi teh sandarana Allah. Kitu keneh urang boga kagagahan ya pencak ieu tamat pencak itu tamat asa aing katoel ngaguling terbukti ngaguling ji tuluy dicolong cenah di tukang pugu dihareup nya ngomong di tukang dihareup ulah ge neuleukeun ngaguling tah eta boga sandaran coba lamun di ka Allah keun be moal datang jotosan batur ka urang moal datang sandarkeun ka Gusti Allah boga dunya ya Allah ya Rabb abdi teh ku batur disebut sugih bandingkeun jeung paharto ulah jeung Kangjeng Nabi Sulaiman eueuhna naonan abdi teh bandingkeun jeung lim siliong mah masuk 10 negara 10 besar dunia abdi mah eueuhna naonan komo jeung Kangjeng Nabi Sulaiman ku batur pajar sugih-sugih bade Gusti ieu mah Gusti Maha Uninga harta teh anu Gusti dititipkeun ka abdi meureun sarua jeung kieu tah sia ku aing dibere harta titipan ti aing tuh bangun tuh melalui leungeun sia aing ngitah ngabangun tuh fakir miskin tuh yatim piatu melalui leungeun sia tah sarua jeung kos kitu aing teh tah dititipkeun ilmu ka sia luduh-duduhkeun jelema teh hayu bere nu butuheun rukun rukun salat nu butuheun ilmu zahir ilmu batin bikeunan hayu melalui sia aing percaya ka sia tah ulah sok disumput salindung ka belah dieuna boh nyieun gambar ku ilmu luhur dipoto aya gambar di dinya caleg zona terlarang sial goblok berjodoh terlarang ya blon nah itu lawan itu kos gitu kita nafsu gambaran yu'minu billah Kanjeng Nabi ngimankeun ka Gusti Allah sieu kumaha Allah tak eta bahasa kumaha Allah teh urang eueuh irodat urang makan kuari boga irodat boga karep satungtung urang boga karep urang aya dina bag-bagan syariat ketika engke urang teu boga karep kumaha karep Allah urang geus aya di hakikat tah eta karep jadi jelema beneran teu boga karep atuh kumaha moal bisa dibahas tah mah kos kitu mah sebab perasaan mah moal bisa dibahas kajian kumaha ge kos jelema kasep kuari boga pamajikan nya bengek nya hideung nya kuru ayeuna sia nya kasep aya di sia pinter aya di sia gagah aya di sia kok boga pamajikan rupane ora pira tapi rasane nah eta kan urusan teh urusan perasaan lain deui perasaan mah teh mah beda-beda mungkin nyana boga perasaan kanyana teh karunyana pelebah naonna dedeuna pelebah naonna nyaahna sayangna pelebah naonna eta mah kan rahasia perusahaan henteu bisa tah nah urang teh ka Gusti Allah ngeuweuhkeun irodat teu bisa ngirodat urang dieuweuhkeun ku urang dengan cara hayal pikiran moal bisa tah sebab Allah lantaran urangna ka Allah irodat urangna dieuweuhkeun diayakeun irodat Allah perasaan kos urang kuari perasaan asa didelekeun ku Allah tamakan perasaan asa didegekeun ku Gusti Allah karena perasaan sebab sifat sama Allah teh sifatun azaliyatun qaimatun bizatihi ta'ala al-muta'alliq bi jami'il mawjudat
sama Allah teh sifat bangsa azali anu entep anu cicing anu jumeneng di Gusti Allah anu patalina karena sakabeh maujudat nu maujud langit salangit jeung eusina bumi sabumi jeung eusina kabeh ieu teh kadenge ku Gusti Allah wa in qopiya sanajan samar kasamaranana binatang nupang letik-letiknya sirem ateul nyana ngalengkah ku urang mah teu kadenge ku Allah mah kadenge lelengkahana sirem ateul bleg 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 atuh kumaha urang kuari timbul perasaan di diri urang atuh aing teh meureun kadengekeun bae ku Gusti Allah eta mah perasaan sanajan geus diterang-terangkeun kitu ge tetep bae ngabaget bae tetep bae teu boga perasaan asa didengekeun pan tolol jasa eta mending gorakena mah kolot huis teh geus lain di luhur jembut geus huisan kulata ngabaget tuh dah billah wa yu'minu lil mu'minin jeung Kangjeng Nabi teh percaya ngabenerkeun ka para mukminin naon anu dicaritakeun ku mukminin teu percaya ka salian mukminin lantaran jelema mukmin mah sarua pada iman ka Allah tusieun ka Allah ngajaga image ngajaga etika ngajaga mukminin mah ai bangsa munafikin bangsa kafirin mah iman ka Allah percaya aku mah cek Kangjeng Nabi percaya teh hiji ka Allah iman 100% dua ka mukminin segala rupa caritaanana wa rahmatul lil ladzina amanu minkum ngajadikeun rahmat ka jelema nu iman minkum tiaranjeun kabeh walladzina yuduna Rasulullah mah ari jelema nu nganyerikeun ka Kangjeng Rasulullah eta malahum adzabun alim bakal kakenaan siksa nu pohara nyerina tuh mukminin mah mukminin bakal kabere rahmat kakenaan ku rahmat ari jelema nu nganyerikeun mah bakal kakenaan ku azabun alim ya Allah ya Rabb pertama iman ka Allah mantepkeun tauhid urang ka Allah dengan cara aji wujud kidam bako nu wajib di Allah nu mustahil di Allah nu jaiz di Allah wajib di Kangjeng nu mustahil di Kangjeng nu jaiz di Kangjeng kuari perdalam ku urang sifat nafsiyahna salabiyahna ma'ani jeung maknawiyahna kuari ku urang diperdalam deui supaya rasa karasa tauhid nauhidkeun Gusti Allah dina af'al dina asma dina sifat dina zat kengeurahan urang melangkah dengan pasti kemana baik urang tilok air ruga gregog kepanggih masjid melangkah pasti majelis taklim melangkah pasti adapun di jerona DKS PGU masalah tapi melangkah dengan pasti eta jelema ngaranna yakin kadai jelema anu teu yakin mah okos urang kampung ka kota nah dek naik klip bege kan culak cileuk dek naik klip culak cileuk lantaran lain pagaweannya na lain pagawean orang kampung ieu mah orang kota nah culak cileuk kumaha asupna kumaha mencetna kumaha tah eta teh jadi pikiran beban jadi lamun dek naik nu kos kitu teh darah tinggi naik sebab jadi beban tah akhirna asup lah jeung babaturanana pan sendal ditinggalkeun je barang naik ka luhur batur marake sendal nya nanti sendal aing ke mana? Eta kampung teh kos kitu eta kampung. Ese. Wajan dipaksakeun kayak kitu bae eta mah. Atuh sendal mah ulah. Eta beban. Aya aturan geus asup ka jero lip. Geus asup ka jero lip. Ke kaluar deui. Geus asup kaluar deui dipencet mah dipencet. Horengan teu nyahueun. Kan make kartu kuari mah. Kartuna punyanan teh dikadijakeun. Atau dipencet ge nak ditotna hese. Kampung mah hese bae
Gus kebel karena kapanggih jeung kula. Kumaha jincan? Nungguan kiai, nungguan teh podosero. Nungguan aing mah teu kudu tingon ku sia. Pisaan jelema nungguan segala naon ongkos nu deudeuh teh kitu. Orenganan odom. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه والله أعلم بمرادih وما لكم arinaon tetep karanjeun kabeh naha alla taqulu maka jeung teu ngadalahar aranjeun kabeh kana binatang anu halal bejakeun Muhammad kunaon umat muslimin muslimat teh darek ngadahar binatang anu halal nu geus dihalalkeun ku Gusti Allah dengan cara mimma dzukira smullahi alaihi hewan anu disebutkeun ngaran Allah ketika mencitna yakni dipencit ku umat-umat muslimin umat-umat mukminin padahal mah waqad fassala nyata Gusti Allah tegasnya jelaskeun lakum karanjeun kabeh mahram alaikum binatang nu ku Gusti Allah geus diharamkeun lain binatang bae berbagai nu geus diharamkeun ku Gusti Allah dina ayat hurrimat alaikumul maitatu waddam dan selanjutna pan geus dijelaskeun ku Gusti Allah teh maha atuh make aranjeun rubah-rubah deui cek Kangjeng Nabi teh yeuh nu diharamkeun dina ayat eta haram nu make perjalanan muncit pepencitan mukminin halal illa madturirtum ilaih kecuali ketika darurat tangajak darurat maka timbullah kaidah fiqhiyah ad-darurat tubihul mahdurat darurat bateuna naon urang lapar jasa eueuh deui dahareun kecuali ngan aya daging hayam-hayamna dong dahar tuh kaharti ku urang ge atuh coba tambah urang lapar di luhur gunung eueuh dahareun kecuali aya orai doang haram orai teh haram kecuali bangkong teh haram teh bangkong teh haram tak ieu teh eueuh deui dahareun iwati eta illa magturirtum darurat tamat pencit ku urang goreng teu kaburu ngagoreng cenah atuh dahar ata bae masalah cicina bari ieu mah aya ge bangkong dong sok bangkong cekel ku urang teureun engke ge urang kos ore koros masalah nu mantak nyaho urang teh suag ngeunah nyaho urang teh humut ngeunah nyaho urang teh kitu naon kara hui butun ngeunah nyaho urang boborosan baheula teh ngeunah kunaon eta kulantaran lapar baheula di zaman penjajahan urang dia ngeli kabeh ka ditu ka santri ngeli di ditu lantaran di dieu keur diubek-ubek ku Belanda ngeli ka ditu di ditu teh pan eueuh dahareun jelema teh dararpa bae pan di leuweung di kebon baheula mah leuweung sugan ngeunah aya pandan tarik borosot di dahar jamis dahar jangan ngabejaan amis boros pandan amis diboros masih kene kurang aya kene tangkal digali kunyana cek coba dahar-dahar ngeunah suang ngeunah sakina teh gali deui set ieu bareng di dahar mabok badur kanyahoan ngeunahna teh zaman Belanda harita ku nu belah ditu eueuh boros ieu mah aya ge cente tangkal cente nunggeus hari-hari deung teh terus nu karoneng di dahar kunyana wih ngeunah cek cenah mantep sugan ngeunah ieu cenah katokak kieu di dahar henteu aya amis mah ngan ngeunah keneh aya deui ieu mah gede cek kada ieu ongkos katokak sarua bae di ala di dahar mabok bernuk zaman Belanda. Ya Allah ya Rabbi, jadi kajawan ngeunah jeung teh tah zaman darurat teh
kabelah diana bangke di dahar lantaran darurat illa maturitum nu mantak tentara dikirim ke tim-tim ka ditu kemudian di ditu teh pasokan makanana lambat bahkan aya henteuna eta teh naon bae nu aya di dahar kapanggih sia jeung orai kapanggih jeung bayawak mantak balik di ditu kos bayawak halal tete illa madurtum halal masalah fahuwa aidan halalun lakum gesmanana lamani alakum min ukli madzikirahu lunga halangan hewan-hewan anu halal nang mencit urang mencit mukminin halal ulah sok sambarang ulah benangka toel ku provokator ulah urang mah urang baik boga kitab Al-Qur'anul Karim halal haram kumaha cek Al-Qur'anul Karim ulah mimilu urusan manusiawi haram eta mah urusan Yahudi Nasrani geus tiba heula horenganan kos kitu teh eta kuari kurang tinggal disadari bae urang beratan ka ham apa beratan ka wahyu Allah ragap diri urang ai urang mah nu teu bilu di pamarentah pasti sia beratan ka ham beratan Al-Qur'an tanya di Bandung sia beratan ka ham beratan Al-Qur'an tanya dari Jawa Tengah sia beratan ka ham beratan Al-Qur'an tanya Jawa Timur beratan ka ham beratan Al-Qur'an asup bae urang jadi erat terkecil erat sia beratan ka Al-Qur'an teu beratan ka ham orang teh jadi belurah lah beratan ka Quran beratan ka ham ai urusan ibadah mah tetap Quran tapi urusan negara mah bisa ngajawab keneh tanya mulai geus asup ka Pemda ieu beratan ka Al-Quran atau beratan ka ham ulah ngomong-ngomong Al-Quran negara urang negara demokrasi ulah sok ngomong-ngomong Al-Quran geus urang mah make demokrasi baik urang menyalahi aturan demokrasi awas ya tapi menyalahi Al-Quran mah oh masalah mantak nu teu salat menyalahi Al-Quran no problem nu teu puasa menyalahi Al-Quran oh masalah teu zakat menyalahi Al-Quran oh masalah nu sidah menyalahi Al-Quran teu kena sanksi tapi coba-coba salah dina demokrasi borgo ini negara kita cak-cakan kan orang nyeuleuh kacamata Al-Quran urang kuari nun teu berkepentingan didinya teu dahar didinya tanya beratan ka Al-Quran sia beratan ka ham Al-Quran wani aing mah gelut lagi tapi jeung leutik ngeugeun-ngeugeun mah wae tetep wani sebab urang teu berkepentingan usaha aing dagang aing tani aing manya kudu make ham aing unggal minggu ngaji unggal poe ngaji Al-Quran aing mati Sabang sampai Merauke pasti Quran 100%. Komo dibawa ke Timur Tengah mah Al-Quran ketika disodorkan ham anti aing mah tapi orang asup bae kadinya sia mending mangke Al-Quran apa mending ham bego ulah begoan atuh bego sia atuh sia deui bin tolol berarti gelut urang kumaha cara menyelesaikan ya di Indonesia tuh mayoritas Islam Al-Quran digali aya nu taral tafsirna segala rupa geus buguh talar Al-Quran mah tapi dek dikumahakeun ieu dibonsai urang teh bonsai kalapa mahal bonsai jelema kalapa mah 8 tahun buahan gede buahna diala 2.000 hiji tapi kalapa dibonsai buahna sagede jempol hijina 5 juta mending mana ya leutik buahna gede dibonsai tapi 5 juta mending nu gede 2.000 apa mending nu leutik 2 juta padahal mun pake ngawuduk nu leutik mah moal bisa nu gede pake ngawuduk mah ieu kabalinger kabehan blon paneta leutik sagede kieu 5 juta buahna dideleukeun bae di luhur meja diusapan tangkal kalapa dibonsai buahna aya meureun 5 mah hiji 5 juta 25 juta mun di luhur mah 2.000 hiji gede deui oh komo dawagan mah kurang di 2.000 ge eta
iya mama di bongsai tatangkalan di bongsai mah ayo hukum mah di bongsai kira paeh pokoknya sia mangan ngabejaan doang gerak sia ngabejaan doang engke di akhirat bakal ngudag-gudag aing sia bener kiai bener wah iyo atuh beneran ieu lah kuari mau usum ka sorga sia ka neraka geus ampura cenah ge kawah lain ka aing ku aing pikir anu aduh Gusti Allah ya kecuali darurat gas cak Kanjeng Nabi hewan lang mencit urang halal kecuali darurat bangke ge dar wa inna katsiran la yudilluna bi ahwaihim bi ghairi ilm wallahu a'lamu bi maradi wa inna katsiran jeung sanyanyana lolobana manusia khususna kupar-kupar Mekah la yudilluna yakin nyasarkeun bi ahwaihim ku kahayang-kahayangna ku nafsu-nafsuna bi ghairi ilmin tanpa aya kanyaho nyana nuduh-nuduhkeun kieu tanpa aya kanyaho aslina nyana nuduhkeun kieu tanpa aya kanyaho kunyana dilugar diligar ieulah lolobana kafir malayudilluna bi ahwaihim mayoritas kafir 99% layudilluna nyasarkeun bi ahwaihim kumaha kayang nafsuna bae baheula kos kitu komo kuari nah hiji sia jeung Yahudi bakal kos kitu nah hiji jeung Nasrani bakal kos kitu kabeneran di negara urang hijian jeung Yahudi jeung Nasrani atuh kos kitu matak ustad kiai memeh jadi pamarentah wah hebat jasa tarang lagi hideung tarang lah hideung supaya jadi pamarentah koneng talarna tarangna koneng kuari jadi Golkar deui kuari jadi kumaha eta bensin nu diasupkeun ka jerona menang meretan ti rakyat di dahar urang ge nu lain menang meretan ti rakyat hese bae husu mah komonyana ulama teu percaya lamun aya bupati salat husu teu percaya bacana sombong amat kiai aing sekali-sekali sombong teu percaya bae pokona mah mana bupatina nu salat husu sidangkeun jeung aing moal bisa naon di negara Indonesia mah moal husu nu ngaran camat bupati tak ceuli bacana kieu sombong teuing kos kitu atuh kiai na ge teu husu komo nyana sia kumaha sih hese amat sih dipek-pek ku aing sia itu hese amat sih dia beda anu ku salatna husu mah tuh ayat cirian BHS ayat cirian kajen teh ganti BHS ku atlas BHS mah emas bae mas tono bae perak bae bareng bae kajen teh ini kumaha ge jelema nu geus ma'rifatullah kadeuleu tina mata gerak dan lain sebagainya jelema kakarak solihin doang kadeuleu nu mantak layaripul wali ilal wali moal kasaliru mantak kula jeung Habib Lutfi aya sieun ge aya risi naon bae selama mantes haul anu kukula di gawean nyana nyahoeun heran geus teu kudu dicaritakeun lah sababaraha macem nyana telepon nyahoeun kok aneh geus lain seperti biasa berarti padahal mah nyana mah mun ka imah nyana ngaorgan bae iya nu sia Habib Lutfi tapi weruh sadurung winara wede mengkono niku wong kita mah orang tepi gawe sekali-sekali tah jurig mauk asup alhamdulillah Gus Dur aya Habib Lutfi Masya Allah karim hese nyana mah hese geus kos kitu bae kumaha nyana bae sebab nyana mah awakna doang di dunia ruhna mah keur jeung Allah atuh hese kajen ku kumaha ge na ieu keur carita yahoeun nyana teh nu bantak loba nu di Jebian teh Banten tidak ada kiai nyana ngomong Bandung tidak ada kiai Jawa Tengah terus kebelah dina disebutan ada juga anu eta kan teu sambarangan ka Banten carang naon carang tapi nyahoeun je urang mah guguli bedan di Banten bae gitu nyaho malah urang asa jadi wali nyi meureun tuh eta ge
aya baetan nu ku Gusti ya Allah ya Rabb Gusti penguat negara nyana biasa diundang ke istana biasanya nama jeung pemerintah tapi ketika orang nyaho saya seperak pun haram untuk makan uang pemerintah Habib Lutfi ketika nyana diberes sekian puluh juta sekian ratus diambil haram buat saya paingan luhur dijore-jore ku Habib deui ku kiai luhur bae tetep emas bae orang teu pernah ngadahan kunaon ustad proposal ya Allah jangan ada seserian ning serikeun nya lagi tapi ngabantu nya ngan ning serikeun ngabantu ngan ning serikeun kenyang udah kalau udah kenyang udah kalau belum kenyang ntar tambah lagi ya punya lagi disebut ini orang ular koros sekian mayoritas kafir layu duluna nyasarkeun ya Masya Allah tiba datang ke kuari digeri ilmin tu boga kanya kuari sistem politik di orang Yahudi jeung Nasrani sistem ekonomi di orang Yahudi jeung Nasrani orang perlu bank syariah dibentuk bank syariah teh podol sero ngarah doang bank syariah emang nak kiai teu ngaji kitu bab syariat disenserikeun bab syariat model kos kitu ngaji heula sia di pondok pesantren Yunan utawi bego aya nyaho bang syariat mah je cek cenah mah meureun aing teu ngaji takrib beureun ulah gede-gede heula na batulun mah hese dibacana takrib akur henteu tah bang syariat jeung takrib dia teu akur jijina aing mah teu ngaji takrib tuh sia sarwana bego bintolol ngaji tenang tina Al-Quran akurkeun coba musakoh na akur henteu mudharabah na akur henteu musyarakah na akur tah henteu jeung dina kitab ketika teu akur berarti syariah ai podol sero samarukan kumaha kiai teh nonton negara kabeh ge ngan teu wani ngomong doang keur mah hese ani jata akur japan dia aja unggal poe di santri mah ketika ayah jatah akur di Indonesia aya nu neuk ngadirikeun bank deui mantan pejabat meureunna 3 tahun ka tukang ieu neuk ngadirikeun bener-bener bank syariah ngajilah ka dieu ka kula konsultasi diajak sababaraha rektor Universitas Islam nu aya di Jakarta kudu dibejakeun mah tambahan ku orang Malaysia seorang konsul 3 kali dosen 3 rektor 2 jeung mantan pejabat aya sabaraha urang ti Malaysia deuk ngadirikeun bank jelema-jelema bona fide berarti bona fide Inggris mana meureun kajajaden meureun tah nah musyawarah 1 kali hasil 2 kali hasil 3 kali oh kalau begini berarti susah pakai enggak usah terjadi tah tuh beres kalau begitu terjadi jadi sistem perekonomian di urang teh 90% Yahudi saha kepala negara nu bakal lu bisa ngabalikeun tina sistem Yahudi ka sistem Al-Quranul Karim minimal 50% sistem Yahudi puterkeun ka sistem wahyu puterkeun perekonomian ka sistem Al-Quran tah lamun aya nu mampu kepala negara model kos kitu Masya Allah kula dihareup wani aing mah hirup ge paehna mah sia bae tah setik wa inna katsiran la yudilluna biahwaihim kahayang tuturkeun kahayang moal beres nuturkeun kahayang moal beres nu mentak eta teh nu nuturkeun kahayang mah begitu peuting kalaluar siraru barang kaluar siraru neuleuh lampu cak dosa urang teh coba sia ka ditu tah eta bagus amat sinar pan urang mah di jero taneuh bae heuh ke aing di ka ditu barang ka ditu gadeukeutan balik deui wah sia cang jasar cang jasar tuh sia ulah cang bae da kedekeutan ka ditu ngutus deui nu kadua begitu ngutus nu kadua rada deukeut bebeja deui cang jasa mantap
jaknya mantep jas lain mantep gitu kami lamun geus jahodeg kadar itu coba nu katilu barang nu katilu datang ka ditu ngadeketan terus hayangnya hodeg mere informasi ka babaturan ada ditu ngadeketan kabeulem geheng mana cenah baturan itu barang di deuleu euy jadi arem geheng cenah eta awang ngaranna eta dua tafsiran nomor kahiji jelema dek baripat ka Gusti Allah teu bisa lamun sakadar nongton doang mal bisa nongton doang bere informasi moal nyelesep ka jero hate kajen geuning kumaha ge baca Minhajul Abidin baca Ihya Ulumuddin kakarak dongeng datang deui ka ditu rada deukeut saeutik informasikeun moal kajen kumaha ge moal beres masyarakat moal aya berubah asup kadinya ngahiji jeung cahaya ilahi Allahu nurus samawati wal ardh mathalun nurihi kamishkatin fiha misbah al misbahu fi zujajah alaya ngahiji jeung Gusti Allah datang ka kabeulem ku sinar Allah kengenaheun beker bere informasi jelema bakal nurut boro-boro keur bener keur salah nage nurut bae lantaran nyanana geus ngahiji jeung Gusti Allah italah para wali-wali Allah subhanahu wa taala nyana embungeun mun dibere duit leutik juali gede tolol tah kos kitu teu daekeun ieu sabodo sengserikeun sakitu bae gogoreng sakitu bae poje sakitu bae kok bisa terobah sih nyana keur kabeulem ku sinar ilahi nyana ngabejakeun jususia nu saralah kajen teuing didegekeun teu didegekeun kitu bae nyana mah aya saat kepentingan agama nyarita bae dek didegekeun dek dihenteu dek henteu dek dipake dek henteu itu bae geus aya sinar ilahi kabeulem ieu keur carita nur ilahi keur carita hawa ge hawa setik-setik mimiti ustad teh nonton bola rada jauh bebeja jana sia teh simana tan nonton bola jeung horeng rame aja sana menang teu nyawa nu menang nama ya mah rada jauh rada deukeut atuh tan ulah jauh-jauh teuing nonton bola mah moal resep heunya heuh mayar asup ka jero tadi nama di luar doang surak-surak bae jarame kuari mah mayar sabaraha deut keur mayar da dirajeg teh sabaraha deut teh ngomong atuh sia bayar beres bayar asup oh bilu surat Ustad bebeja, tad, tas mana? Nonton bola, asup, keluar roh namanya jasa. Yo, tad, sakit itu namanya moal ngarasakeun, maning main, tad. Heunya, bener bae, katilu kali main, nyana rengkon. Dilatih teu naon henteu atuh. Tad, kunaon pinjelang main bola. Tapi nyana ngarasakeun, capek na ngarasakeun, kaoper na ngarasakeun, nendang na ngarasakeun. Jadi jelas. Tah eta kos kitu keur carita permainan bola judi ge sarua mimiti main gapleh doang plek plek babaturan salah tah tuh salah tah nyekelna tuh rumus tah kieu manya kos kitu ya heuh dere sih kos kituan mah teu naonan lalagaan doang duitan atuh ulah gede-gede 100 200 ieu mah ngentren doang lain judi lain ieu mah kembang judi mulai kesel aing kos kitu mah bandingan nyaan tah motor aing tah sia ayo geus taruhanna motor ayo tata judi beneran geus bisa nyaritakeun nyan lalagan temen judi kos kitu cara aing beak motor beak mobil eta judi asli teman kos gitu ngaranna tah sarua bae mabok ge mimiti setik dan rasa di kos kieu nya cekeuna teh lain deui dunia lega amat cekeuna setik kos gitu nggak karasa tah 5 sloki lek indah niat. Waduh, saya sekarang sedang ada di surga. Padahal mah ya di kocong merah. Surga. Udah babok blon jasa. Setik gubrak. Nah iyalah wa inna katsirul la yudilluna bi ahwaihim. Setik gejebur. Setik gejebur.
di antara tanda akhir zaman deket ka kiamat wa min alamatis saah kasratu waladiz zina tina sawarehna tanda geus deket datang kiamat loba anak zina insyaallah kuari lain di kota-kota gede bae kampung-kampung kuari perzinahan geus merajalela mabok geus merajalela zina sepuhara jasa ngomong salah teu ngomong salah geus kitu bae teh lain eueuh kiai jak kiai da zina lain eueuh kiai jak kiai na ge mabok emang kiai nu mabok mantak lamun polisi mabok wajar polisi mabok nah cak polisi aing mah diwajarkeun tangkorak sia meureun atuh jak kiai na ge lu nu mabok emang nu mabok kiai balaya coba kiai cenah bejakeun moal emang ngabejakeun teh loba bae geus ulah kaget mencana kiai nyaho nu bebeja ka aing aya kiai ti Jakarta bebeja ka kula silaturahmi sanggeus silaturahmi ditanya ku kula status bawahnya dai saya kesini mau tanya sama kiai saya kalau enggak pakai ekstasi saya enggak bisa ngomong bagaimana cenah kiai ih budak kudu dibodem ieu budak sakai kiai goblok ge nyaho kula lain hiji sakula dipancing heula ada berapa teman Bapak Ustad ada berapa ada banyak siapa dibejakeun nya A B C D oh jadi takeun jadi lamun teu nenggak heula nyana teh grogi daetan mantak nenggak heula geus jana atuh tenang cekana nyaho kula disebutan punya rekannya nate A B C mantak kurang geus jaho jasa lillahi ta'ala lain lalaga Allahu akbar atuh kumaha teh nyaon aja nyana silaturahmi aja bebeja kos kitu nyana dek ngajakeun hukumna bagaimana tuh kiai masyaallah kari dia siku kabalingar teuing cak hate atuh dek naon nganasehatan batur aya sia pinuh ku tai mah goblok cak hate teh aya kos kitu sagala matak lamun kula ngadenge teh ki di anu cenah aya kiai anu oh bagus nyaho padahal mah hate di kiai diadu cenah muludan aya kiai anu oh bagus tetep bagus bae tapi nyaho hate mah oh anu pernah dicaritakeun teh sugan ku aleung geus tobat cak hate teh kitu nyaho teh kula nyana dipancing ku kula sabaraha masyaallah Inggris bentak atuh eueuh dasar ka masyarakat geus kieu bae teh kiai na mabok atuh kumaha kiai na mabok kos polisi nangkep sakitan mabok polisi geus beres asupkeun ka penjara beres gasupkeun nya mabok saya kalau enggak mabok enggak bisa nangkep dia goblok udah coba eta polisi eta kos kitu sajeureuk ge moal bejakeun pokona nyaho aing 155% nyaho jauh jasa tapi tesakabe polisi kos kitu aya nu bager mana nu bager nyaho kula nyaho aya seorang polisi datang ke kula nyana nanyakeun Pak Kiai saya silaturahmi di samping silaturahmi ini saya mau tanya hukum emang kenapa saya diangkat oleh seseorang kemudian seseorang tersebut yang angkat saya tidak punya anak istrinya juga tidak ada sekarang meninggal dunia saya anak angkatnya kemudian tidak ada oret-oret hibah atau apa jadi ini harta banyak saya ini anak angkatnya tapi saya tidak dihibahin dan tidak ada tanda-tanda surat bahwa itu untuk saya ini bagaimana atau sekolah itu mah bukan bapak mah tuh nggak ada ya nggak apa-apa tapi ini harta harus dikemanakan saya akan tasarruf cak otak kula eleku polisi anak ustad mah ribut ya tapi ya polisi mah hebat lu hebat dibejakeun hebat bae kula hebat eta teu daekeun berarti nyana ieu pungli di jalan ge moal daekeun ka jeneng kumaha ge eta tinggal dicokot doang ku nyana jabatan aya di nyana nu nyaho kabeh ge
nyana anak angkatna bapana mawat pamajikanan geus diheula tinggal sanyana-nyanana doang mamang eueuh nyana bebeja tinggal sanyana-nyanana doang nyana polisi atuh matak naon dilegleg ku nyana tapi aya imanan teu kula datang ka rimbasak oh cakat teh berarti tasawuf di polisi berarti polisi tanya heula ku kula lalaunan dari mana dari Jawa nama beres pada bijakeun ku kula aya terus pernah nyantren pantes Masya Allah atuh polisi ge nu bener mah bener bae atuh bener bae kiai ge teu bener mah teu bae sarua bae ji atuh nu kiai mabok kula nyaho polisi bener nyaho ngan lolobana teu bener polisi tapi aya nu beneran eta hiji di Jakarta deui hebat jasa dawa polisi Masya Allah nyana datang ka di barunu ku babaturan rekan-rekan lantaran urusanana urusan obat nangkep gitu amal diperpanjang tapi hebat eta polisi tetap gitu wah aya keleh atuh di negara teh polisi nu jujur aya abri hiji dua nu jujur aya tapi kuari unik na ya unik di luhur pasini presiden dipasinikeun tapi Kapolda cicing bae danrem dandim luhureun dandim naon terus mah nyaho kan naon tuh nu jaho sih mah urang mah nyaona geus saukur di polsek teh naon ngaranna tah Koramil naik ke kabupaten naon Kodim nah Korem 2 naik deui ka luhur naon Kodam naik deui ka luhur teu panggra mah eta di Kodam teh sih kumaha sih tuh teu nyahueun segala mabas mah polisi atuh aing mah geus ngeunaheun ye kos kieu ngaji jeung nu bodoh teh ngeunaheun gula mah rombongan nu bodoh belah ya guys entak aing teu kanyahoan salah nage siana bodoh saricing wae di luhur teh pa dieu teh dipasidikeun gitu kuduna bertindak berarti kan aya kerja sama tinggal gitu doang geus tarariis tinggal rakyat teh nempo bae ka luhur ji pasini geus tungkul deui macul deui ngadenge deui pasini triliunan dagang toge deui geus tentrem masalah geus kajen nyana urang-urang ge di akhirat atuh moal kasaliru engke ge nyana make bendera korupsi menuju neraka jahanam kurang di dadahan padalah Pak goblok sia dadah aing ka neraka dadah saya ka mana surga dong Pak saya enggak korupsi cuman duit selawat doang Pak aya beta kiai korupsina di insyaallah kali yazina ambalaya masyaallah kali azaniyatu wazani fajlidu kulla wahid فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة والله min maradi azaniyatu ari awewe nu zina wa zani jeung lalaki nu zina fajlidu wajib kudu dijilid kula wahidin saban sahiji minhuma ti lalaki jeung awewe anu zina teh 100 jalda 100 jilidan teh dilaksanakeun ayat ieu di negara Indonesia sebab Indonesia lain make hukum Al-Qur'anul Karim tapi make hukum HAM KUHP geus teu aya urang manuturkeun Belanda Amerika Yahudi masalah ayo bae geus aya betah mah keur jaritakeun Quran majilid ketika negara teu ngajilid bakal ditanya enggak di akhirat RT aduh aya naon abi malah teu daya teu upaya boboh sia
masyarakat sia nu zina nyawa sia atuh nyaho Abi anu nyidang nage kunaon sia teu ditindak sesuai dengan Al-Qur'anul Karim kan kula mah boga atasan kepala desa abdi masa pira pamong saha lurah sia Juned